Ajal jeung pati lamun datang teu bisa dihalang. Rek embung rek hayang tetep urang teh kudu mulang. Teu nolih kanu ceurik jeung moal ngaladenan kanu lolongseran. Tetep urang teh mulang teu bisa dihalang-halang. Budak ngadadak yatim, indungna ngadadak jadi randa. Init tanpa pamit, teu wasa sasadu heula atawa pupulih rek indit. Malah teu werat muka baju sorangan, mandi oge di madian kunulian. Imah menang hayang ditilar, dulur di kantun, harta taya anu kabawa. Lain teu boga bawaeun, ngan geus teu bisa mawana sarta geus teu aya gunana. Diusir lain kunulian, tapi ku baraya urang sorangan. Geus embung jigana kaancikan, kapaksa urang teh disingkirkeun tinu caang kanu poek, tinu lega kanu heurin, tinu kasur hipu kanu taneuh teuas. Nyengceling sorangan taya pisan anu nulungan.